wa antasumu khairul lakum puasa maraneh kabeh leuwih bagus ka maraneh kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho berarti berbicara hikmah nyaho henteu sih hikmahna puasa sehingga bagus jasa emang kumaha kitu hikmahna cek Kangjeng Nabi hikmahna laparan beuteung hauskeun hati leuleuskeun awak niscaya lanazara qalbuka ila Allah niscaya hate maneh bakal neuleuh ka Allah ambuh laparkeun beuteung urang hauskeun hati urang ka Gusti Allah kok bisa kos kitu sih sebab dina ngalaparkeun beuteung ngaleuleskeun awak didinya bakal aya katoharohan ruh bakal aya kasofaul qulub mantak Imam Syafi'i ngadu Allahumma mnun alaina bi sofail qulub wa hablana sahihal muamalah fi dunya nah eta teh sofail qulub bening hati bersih hati moal bisa bagi jelema nu deuk hayang nyaho jati diri tanpa puasa moal beunang puasa kelehkeun beuteung urang tina kadaharan ngajauhan watak hewan-hewan leleskeun awak urang ku sebab urang lapar awak jadi leles seakan-akan urang keur menyiksa awak urang siksa awak urang ku urang beuteung laparan ku urang kemudian hate horenganan jadi bersih teu karasa ku urang teh hate teh jadi bersih aneh ruh jadi suci taharatir ruh wasafail qulub nazara qalbuk ilallah ya Allah hate bakal neuleuh ka Allah wa antasumu khairul lakum puasa leuwih bagus ka aranjeun kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho sebab naon dina ayat nu itu nage la'allakum tattaqu menawa anjeun takwa artina kunaon puasa eta supaya jadi takwa teh naon nganyahokeun diri urang bahwa diri urang hamba sieun ka Allah maka urang nuturkeun aturan Allah bakal akur puasa manu sugih jeung nu susah nu sugih puasa mah teu dahar teu nginum teu jima nu susah ge teu dahar teu nginum teu jima sugan aya perbedaan jang nu susah mah ti isuk-isuk ti subuh datang ka magrib jang nu sugih mah salantaran loba duit datang ka lohor bae jang teu akur wa antasubu khairul lakum in kuntum ta'lamun akur bae nu sugih jeung nu susah nomor kahiji nomor kedua bakal nimbulkeun talattuf wa tarahum sebab naon hate geus bening ketika urang sapoe dua poe ngarasakeun lapar awak leuleus hate beuki caang roh beuki bersih neuleuh urang ka jelema nu susah bari mikir horenganan lapar teh kos kieu mana teuing batur anu terus-terusan lapar timbul talattuf tarahum hayang mere nu matak jelema nu boga di bulan puasa mah saplit-plit dan nu sugih tetep bae saplit-plit dan nu boga tetep bae aya merena di bulan puasa mah sebab naon hatena keur diurus ku Allah teh beuteungna ku urang di laparan awak leuleus mulai hate nyai-nyaian neuleuh ka Allah adapun neuleuhna ka Allah nisbi kumaha kekuatan diri urang lamun ditanya siap puasa dahar atuh embung kurang sieun ka Allah besi disiksa ku Allah eta kan keur neuleuh ka Allah melalui syariat jelema ngelempre bae sia kos teu boga duit bae atuh dahar embung aing atuh dahar bae duit aya naon aya beulieun loba teu aya aing mah teu kajenkeun teu berarti duit di bulan Ramadan mah kunaon emang sieun ka Allah eta qalbuna beuntak teu nu sugih teu nu susah kumaha sia kunaon lapar non kitu ngaranna nyang heui bae lapar emang kunaon puasa atuh meuli bae teu boga duit pantes atuh sia mah teu boga duit ieu nu teu boga duit tetep bae berarti di dieu aya naon ieu aya nimbulkeun kaistimewaan jiwa urang sehingga urang tertata rapi
jam kurang didelekeun we deuleu ulu kakarak jam 4 2 jam deui geus dihitungan we neuleuh deui jam 5 sajam deui neuleuh waduh setengah jam deui gelas geus dikiekeun we gelas sia naon setengah jam deui diambean aing ngambean mah geus seger segene suara jasa eta teh lain lalagata. Jadi urang teh dididik, disiplin, nusugi, nususah, tersiplin ku ayana bulan puasa. Wa antasumu khairul lakum. In kuntum ta'lamun mun maneh nyaho. Sehingga orang terdidik, tersiplin, nusugi, nususah tetep bae bareng bae bukaan. Masyaallah karim. Nu paling istimewa la'allakum takun. Ieu teh nimbulkeun pengabdian nu sejati ke Gusti Allah. Mentet didinya terbagi engke bakalna puasa. Hiji aya puasa awam. Puasa awam teh hartina puasa sakumaha tadi. Berang teu dahar teu nginum teu jima sakikituna bae. Adapun nu lain mah teu milu puasa. Mata temilu puasa, celi temilu puasa, malah mah makin bulan puasa makin dicocokkan nu make ka dieu teh tah naon ngaranna tuh ban sia mah nyaho je bogapan jeung osok mata didelekeun bae ka televisi celi di pinuhan jadi nu puasa teh ngan sakadar beuteung teu dahar teu nginum zakar parji teu diima ngan sakitu doang puasa awam. Ieu mah nu kos kieu mah disangsikeun asup ka sorgana. Sebab ieu mah puasa teh pupuasaan. Can ka asup puasa nu kos kieu. Masyaallah. Okos nu munggah haji lolobana macan jara di haji. Sebab urang munggah haji teh ngan sakadar deuk neuleuh Baitullah doang, muteran Baitullah. Henteu nyahoeun makna daripada Baitullah. Baitullah teh didinya teh bait Allah, rumah Allah. Urang teh kerja di tamu Allah. Lamun urang sakadar neuleuh Baitullah doang, berarti ieu haji zahir. Ketika urang boga rasa ieu teh ima Allah, batin urang kapanggih jeung Allah, maka sikap urang bakal pinuh ku adab. Ditatalah orang di hareupeun Baitullah kira kudu kumaha sebab keur di hareupeun Allah lain aja sosotingan. Beuh toap di soting kotrek. Datang ka imah tuh bapak lagi soting. Toap bapak tuh lihat tuh. Beuh bohara ngarendeng jeung urang Pakistan. Ada kan? Mending mun lalaki awewe deh. Tinggal anakna bae bapak peguna amat bapak ini. Masa top sama awal orang lain? Iya bapak hebat ini. Ini jangan mah kur top kekikian. Wah kayaknya bapak mah gila kali di sono. Maknana Baitullah berarti didinya aya Allah. Batin urang teh kapanggih lajeng Allah. Lamun urang kapanggih jeung Allah penuh ku tadarru urang. Adab dipetakeun. Ketika urang berangkat ke Arafah. Di Arafah teh urang teh keur ditonton ku malaikat. Allah ngerahkeun seluruh malaikat nonton ka jelema nu keur wukuf di padang Arafah. Deukeun coba hamba-hamba aing cak Allah. Aing nu sangat deukeun. Urang keur ditonton ku Allah, ditonton ku malaikat. Kumaha perasaan urang ketika urang di hareupan ku Allah. Lain zahir, batin urang teh keur jeung Allah. Kitu keneh ketika orang di Muzdalifah. Di Muzdalifah teh mulung batu. Urang teh seakan-akan deuk ngalempar setan secara zahir nurutan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal keur miceunan zahir, keur miceunan nafsu-nafsu urang, miceunan dosa-dosa urang. Satu batu piceun ku urang, nafsu urang. Laum piceun bismillah Allahu akbar. Hawa piceun bismillahi Allahu akbar. Terapkeun zahir kana batin. Urang wudu ge lamun wudu zahir bae mah kieu-kieu bae.
Tapi lamun dibarengan ku batin, zahir urang wudu, batin urang wudu. Zahir urang kekemu, batin urang kekemu. Zahir urang teh ka irung, batin urang ka irung. Zahir urang ka beungeut, batin urang ka beungeut. Zahir urang ka leungeut. Jadi ketika urang beres wudu, zahiron wa batinan, engkena bakal sieup ka deuleuna. Itu kene salat zahir kos urang, salat batin nu mantak tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat eta nyegah tina fahsya jeung munkar. Tapi kuari mah kan salat mah salat fahsya jeung munkarna henteu kacegah, berarti can salat. Encan salat lamun ki haji salat tapi ngridit keneh encan salat hakikatna mah. Sebab teu tanha anil fahsya'i wal munkar. Namun ki haji salat tapi masih kene ngagulingkeun ngagunakeun duit bank encan salat kajen kumaha ge. Sebab bunnyana bener-bener salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan selanjutnya ialah urang kakarak datang ka zahir sehingga dibuktieunan kuari boro-boro pamarentah urang ge kos kieu keneh. Endeu kira urang datang ka paeh teu ngurusan batin. Terus-terusan urang mah ngurusan nini bengking bae teh tadi ge. Silaturahmi ngudag nini dagang ngudag nini ngameteran sawah ngameteran nini ngaji urang mah hayang kapanggih jeung nini atuh seserian nini nyagincuna gede jasa ngacai deui ta nini-ninina. Ya Allah ya Rabbi horenganan urang lamun dibuktikeun geus komo Kangjeng Nabi mah lewat neuleuh bangke embe. Cek Kangjeng Nabi naon eta bangke embe nu bogana resepen teu kabage iya tuh teu urang mun dibere daek teu hayang dunia eta kos bangke embe nu bogana ge mbueun teh ka bangke urang kuari lamun ngudag-ngudag dunia berarti urang ngudag-ngudag bangke. Urang lamun teu dikitu-kitu moal jadi noreko urang mau noriko teh boh justru hayang dunia kabeja ku batur torikot boh murid dikumpulkeun sia nu sugihnya ye. Ayo sumbang atuh mama ieu. Insyaallah. Yen tarekat teh paruguh kuari mah. Tarekat teh miceunan dunia nafsu jeung setan, endahan ngagugulung nafsu jeung setan. Ngajilah nu mantak urang batin wa antasumu khairul lakum in kuntum ta. Lamun mun manehnya bahwa puasa eta leuwih bagus lantaran naon? Lantaran puasa teh ndek nempokeun batin urang ka Gusti Allah. Nu mantak Syekh Junaidil Baghdadi neangan guru datang ka ieu lain plek aya kapanggih guruna. Wah ieu barang kunyana ditaliti teu buka-buka puasana terus bae geus 20 tahun teu buka-buka puasa. Buka dengan sakadar lebaran tasrek cek Imam Junaidil Baghdadi iya nu kaing kudu di guruan mah nyana asup ka dinya ngaguru terima biasa norekat beres tamat tidinya hayang puas boga guru neangan deui guru torekat teu kapanggih aya jelema masyhur jasa saat eta pohara jasa muridna ge ribuan kamasuranana pohara jeung kacaritakeun ku batur teh jana teh ahli Allah diintip kunyana teu pernah puasa dahar bae. Bingung cek Syekh Junaid teh berarti can usul ilallah nyana. Ketika nyana ngaguru di nu pertama kakarak nyana boga hati-hati doang ihtiyat. Geus rada nyai-nyayan ngan can usul. Begitu kapanggih jeung guru nu kadua. Endek ka guru nyana tapi ieu mah guru tilok puasa. Isuk-isuk ngawudu. Berang setik dahar sore dahar deui aya makan malam sagala cek Syekh Junaid ai masyhurna mah pohara muridna ribuan tapi kok teu pernah puasa aneh cek jadi ulah ieu ai ngaguru kanyana sedengkeun hayang ieu teh batin teh hayang usul ilallah geus ngaguru dinu pertama tapi can aya kapuasan ieu manggih guru ku kabehan dituduhkeun ka dieu tapi ieu mah teu puasa-puasa. Karek datang assalamualaikum. Ulah sok mang cek guruna. Ulah neuleuh daharna. Turutan mama daharna ku sia. Nya geus kaget. Urusan puasa mah gampang cek nyana. Je orai ge loba nu puasa.
hewan-hewan ge loba nu puasa jahat geus mun dek berangkat ka Allah dek berangkat tayang wusul ilallah aya guguru di dieu teu kudu puasa jeung mama mah dahar bae cek harapan kiamat cek kira teu jadilah geus jahat eta Ncar ge ngomong aya teh jadi mah geus indit. Ih, pada kanyahoan bae. Aing moal geus indit teh kudu mah moal maksakeun aing. Balik deui bae ka ditu ka dusok puasa. Emang di jero hatena deuk balik deui ka nu puasa. Balik deui nya ka nu puasa ka ditu teh. Nya di jalan ge geus puyeng we nya ji. Pan tapi pan nya nyahueun bae nya cek nya. Iya aing dek balik deui nyahueun cek nya. Nah, ieu si kumaha mang aing mamang balik deui datang da kana puasa bae. Datang ka ditu pan teu jadi atuh guguruna ka ditu. Ka ditu deui balik deui. Cak gurun sok puasa teh. Ulah ka dieu. Ayo ka balik deui ka ditu. Sebab sia mah wusulna bakal di ditu lain di dieu. Ulah di dieu. Sia mah nurutan puasana doang ibadah nu lain mah teu diturutan. Jeuh aing ka ditu dicarekan ka ditu dicarekan. Wah, jakena ieu teh beres ya kos ge. Ayo ka ditu lanjut. Ulah di dieu. Sia mangan saukur nurutan puasana doang. Lain ka Allah sia mah nurutan teh ka makhluk. Teu jadi teh mah kos kitu mah ibadah. Allah. Nyana geus terngiang-ngiang Syekh Junaid balik deui ka ditu ka kiai anu sok dahar bae teh. Datang ka hareup, datang ka jeung geus kieu bae kiaina. Ayo sia geura ka dieu. Hah? Ayo sia geura ka dieu. Balik ka ditu sia puasa bae geus sia. Aduh, saya ieu. Teu beres ieu urusan ieu. Langsung ada sujud da hampura bawa ieu. Nek dihideung nek dibeureum ku mama bae. Pokona kula mah nek ku guru bae kageus ka mama. Di dieu mah dahar bae kajeun. Nah sabodoh. Alah lamun geus kos kitu kudu pasrah. Nek kumaha pokona mah nek dahar teh nek nginum bae hayu bae. Sebab usul ke Allah mah lain ku puasa, lain ku dahar. Usul ke Allah mah ku sofail gulub, bersih hate. Dahar bae ge ai bersih hate mah usul ilallah. Puasa bae ge ai hayang sugih mah moal usul ilallah. Puasa bae ge ai hayang berkaromah mah moal usul ilallah. Puasa bae ge hayang dihebat-hebat ku batur. Bejakeun aing mah puasa bae kitu moal usul ilallah. Heh, salah sia ibadah kos kitu. Geus ku mama bae cek anak kula mah. Dar. Dahar ngana. Musdahar. Nama. Aduh mama. Ai deui nama mah jarak wali we masih beuh kene. Aduh nusun. Ya udah. Geus dahar ke pondok, sore-sore. Dahar. Dah, jangan dahar wae aing irah dididikna cek ieu dahar terus-terusan. Turun dahar dipanggil dahar terus sore dipanggil dahar. Sore bang dahar kabelah dina terus dididik. Jadi puasa jeung dahar bakal akur lamun bening hate. Ngan metode doang bahwa lamun urang lapar ieu hate jadi bersih. Aya jelema nu kudu bersih hatena seubeuh bae. Sebab manusia diciptakeun ku Gusti Allah beda-beda karakter. Aya nu mun lapar perem eleh careuh mah. Ayahnya nama lamun sebeuh perem bae. Sabalikna aya numun sebeuh buringas. Aya lamun lapar buringas. Geus kumaha karakterna. Mama murid mama teu kabehna dahar tuh nu itu mah titah puasa bae. Tuh nu itu mah malah mah aya 40 poe teu meunang dahar teu meunang nginum. Itu mah tuh saminggu nu teu meunang daharna, nu itu mah 3 poe teu meunang dahar, nu itu mah sapoe sapeting sakali doang daharna. Potongan maneh mah Junaid. Segala sia mah potongan dahar. Ayo dahar bae. Beuh, cek Junaid aing burung dianggap tukang dahar cek teh. Dahar sia mah. Dahar, kobloh dieuna dicarekan.
moal wusul ilallah sia dahar bae mah Junaid ambo ya aya jasa ibu dan guru kos jasa mana aya wali dahar bae eueuh dongengna jeung Kangjeng Nabi ge baheula carang dahar atuh kabelah dieuna para sahabat anu wusul ilallah mah carang dahar kabelah dieuna para tabiin wusul ilallah mah carang dahar dongengna du dahar bae wusul ilallah sia mah datang ka dengan dahar doang jeuh nya aya yang si kudu kumaha ieu teu dahar salah korenganan kos kitulah guru mursyid mah maksudna dahar jeung teu dahar teh ka Allah bae puasa ulah hayang naon imam mun ditanya sia naon puasa naon hizib eta salah moal wusul ilallah sia naon ieu puasa naon aing puasaan hikmat geus 3 tahun abeh tamu loba ambalayah neraka jahanam eta sia naon ieu puasa abeh naon dagang abeh laku puasa teu beres eta lah puasa fikih puasa zahir puasa batin mah Allah hiji be kulantaran diparentahna ku Allah puasa teh cak guru Ki Junaid Allah nitah nangan Ramadan doang puasa salian Ramadan mah teu dititah ku Gusti Allah adapun puasa-puasa nu lain tah manang Kangjeng Nabi in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ndak dituturkeun itu mah angga Kangjeng Nabi ndak teu bae langsung ka Allah mah angga nu pusat mah puasa mah Ramadan doang Allah tah nu nitah hiji saja nama Kangjeng Nabi matak sian dek puasa ka Allah dek teu puasa ka Allah ulah nurutan guru ieu mah dahar nah ja guru aing ge dahar bae beresna sia kajen kuku Allah ulah sok nurutan manusia ibadah satungtung nurutan manusia eta mah ngaranna ibadah zahir ibadah batin mah hiji bae Allah sia kajen guru ka mana Junaid lamun satungtung nurutan manusia bae moal wusul ilallah hiji bae Allah puasa cak Allah teu puasa cak Allah kumaha ge cak Allah bae ge geura tereh geura ge tereh ge ayo dipetakeun Syekh Junaid teh anggap maneh teh keur ka Mekah Junaid lamun ka Mekah teh kan kudu make pakaian ihram begitu datang ka Baitullah teh maneh teh kudu tawaf di dinya teh kan jadi tamu Allah ulah jadi tamu Arab tidinya maneh sa'i ka Allah karak cukur selesai tahallul ya awak maneh teh Masjidil Haram Junaid tah qalbu teh eta teh Baitullah puterkeun ruh maneh di Baitullah jadikeun roh maneh tamu Allah di diri maneh ieu teh kabeh diciptakeun jangka Allah Junaid sok lamun urang dek ka Mekah mah jadi tamu Allah teh kudu make visa kudu make kendaraan ka ditu kudu make paspor kudu make biaya tapi maneh mah hayang jadi tamu Allah sapoe sapeting bisa 600 bisa 360 kali kapanggih jeung Allah maneh jadi tamu Allah sapoe sapeting 360 kali kapanggih jeung Allah asal bisa sok berem sidakep cekel hate cekel galbu sok rasakeun bahwa di diri maneh teh di jero aya Baitullahan wa tahhir baiti lit taifina wal akifina sok bersihkeun ku maneh hate maneh ulah aya nu narangtung di jero hate tahhir baitia qalbu sucikeun lit taifin wal akifin war ruk'is sujud ulah aya duniaan ulah aya makhlukan ulah aya nafsuan bersiap toapkeun roh maneh di dinya moal kebal kapanggih maneh jeung Gusti Allah geura-ge teu kudu puasa dek puasa mangga dek dahar mangga beda horeng perjalanan batin mah urang mun kuari nyaritakeun puasa nu tadi puasa parentah Allah Ramadan melalui fikih tadi teh puasa umum kuari urang naik ka puasa khusus ilukeun raga urang puasa lamun tadi teu dahar teu nginum teu jima kuari raga urang pilukeun puasa puasakeun mata puasakeun ceuli puasakeun irung puasakeun sungut
puasakeun leungeun, puasakeun dubur kubul jeung suku sok milukeun puasa. Ulah sadeuleu-deuleuna, ulah sadenge-dengena, ulah saambe-ambeuna, ulah salempang-lempangna, ulah sacekel-cekelna. Sakumaha Allah ngainstruksikeun puasa, puasakeun raga urang. Ilah puasa khusus, puasa para sholihin. Urang lamun geus datang ka dinya bakal ngeunaheun karasana ku urang gerege puasa. Tah, siapkeun ti kuari jang dapur, abeh ulah kaganggu urang. Mana kade panggil ku urang pamajikan. Lamun urang mama sini. Sini duduk sini. Lamun urang lembur mah nyai kade nyai. Diuk di dieu. Naon aki nyai jeung aki. Ieu dek bulan puasa, kakak hayang tentrem ibadah tah. Iya mah urusan dapur, pakaian budak, dirinya kabeh tah geus disadiakeun 50 jutanya. Cak pemajikan mudah-mudahan bulan jadi Ramadan kabeh cakna. Kada ada 50 juta waktu tah 20 juta geus ulah ngagagu-ngagu besi kakak mah itikaf teh ya. Besi kakak mah maca Quran teh, besi kakak mah kumaha kakak bae tah geus disadiakeun ulah aya naon-naon heuh Kak kan ngeunaheun. Tah atawa 10 juta tah ke gampang kurang mah aya kongkorong kana jual habek. Tah eta kan ngeunaheun. Kitulah para sholihin baheula. Abeh tentrem tenang di jero bulan puasa teh kumaha dirina ka Allah. Ulah aya kegiatan naon di jero bulan puasa teh hiji bae ka Allah. Mentak Syekh Junaid di Pagahan ulah kanyahoan puasa sanajan maneh puasa ulah kanyahoan puasa ka Allah bae. Anu nitah puasa Allah, anu neuk kaganjar Allah, nu rek narima Allah ngaganjar ka Allah. Maneh puasa ulah kena kanyahoan bahwa maneh puasa sok. Hayo laksanakeun. Nyana puasa di luar bulan Ramadan, sanggeus puasa terus kadatangan tamu. Lamun nyana teu nginum bakal kanyahoan puasa. Supaya ulah kanyahoan puasa nginum. Puasa wali mah kos kitu. Kalamun eueuh tamu poe eta atawa aya tamu ge lah nu kira-kira ngan sakur-sakudak sakedeng sautak saeutik nu nyana moal nyangkeun bahwa nyana puasa atuh teu buka. Kira-kira bakal kebel nyana diuk di dinya mun henteu milu dahar bakal kanyahoan puasa dahar. Teu kanyahoan sababaraha taun ge tak Ki Junaidil Baghdadi teh puasa atawa henteu na ku jelema jelema teu kanyahoan. Urang mah pan lain urang mah. Datang tamu dar emang aja tidak lagi puasa saya. Aduh sedikit lagi nih, aduh namatin dah bangsa 20 hari lagi. Bom habak bil mah kos kitu ieu. Ye, tawa lain urang gajaran kos kitu teh. Ieu keur carita ka jero ieu mah. Urang mah hese kos kitu teh hayang kanyahoan bae ku batur. Mantak aing si didengekeun besok mah encan aya nu ngalem-ngalemnya. Aing ieu geus puasa bae encan aya nu kadenge bu haji anu mah puasa bae. Sia namu kadinya mah hararese sebab puasa tah hayang kadenge kos kitu tah ngeunaheun asarakan aja jantung tarariis. Iman henteu bae tah eta urang kos kitu sumah. Hese batin mah hiji bae ibadahna ka Allah nu bakal narimana Allah nu bakal ngaganjarna Allah. Ulah ditolelir manusia mah sabodokeun manusia. Mun urang bisa bari muasyarah hege ulah kanyahoan ku jelema. Mun teu bisa muasyarah urang nyepi sorangan bae. Lamun nyepi sorangan bae masih kena diudag-udag keneh bae bari urang can bisa hate urang teh urang indit ka mana ka leuweung urang indit ka gunung nyalametkeun ibadah ka Allah doang. Padahal Allah nama eta-eta keneh di gunung eta di leuweung eta di kota eta cuman ieu hayang embung kanyahoan ibadah urang cukup ka Allah doang eta lah nu hese. Mulai Ki Junaidil Baghdadi nelusuri ternyata horenganan ulah kaluar ti parentah Allah disimpulkeunlah dina kitab Ki Junaid kula boga guru dua nu hiji puasa bae nu hiji mah dahar bae. Ketika diteliti nu puasa bae hayang usul ilallah ngabersihkeun diri melalui puasa lantaran Kangjeng nyarita
laparkeun beteng, hauskeun hate, leuleuskeun awak, niscaya maneh bakal deuleu ka zat Allah hate maneh. Puasa guru kula nu hiji dahar bae caknyana ulah sok nyeun-nyeun ibadah. Dahar diparentah asalkan ka Gusti Allah keun daripada urang puasa kemudian jijieunnan ibadah tanpa diparentah ku Allah engke urang boga rasa aing mah hebat jasa padahal lain diparentah ku Allah asa diparentah ku Allah cilaka sia moal wusul ilallah nya nama dahar bae ka dituna artina dahar ge ilaha dibutuhkeun dahar ilaha dibutuhkeun nginum eta lah nu diparentah ku Allah ketika urang lapar dahar cak Allah kulu wala tusrifu. Ketika orang haus israbu wala tusrifu. Ketika orang tuduh sare etalah sesuai jeung perintah Allah asal urangna asa diparentah ku Allah usul duanana ilallah. Tinggal urang bedek milih nu mana neuk puasa bae mangga neuk dahar bae mangga asana urang memilih nu dahar bae tungtungna mah atuh beteng jebak usul mah henteu. Nah puasa awam sakadar teu dahar teu nginum teu jima raga mah teu milu puasa. Puasa khusus teu dahar teu nginum teu jima raga milu puasa. Puasa sholihin puasa khususul khusus golbu teu sadetik-detik acan poho ka Allah. Ieu mah puasa para anbiya. Di samping teu dahar teu nginum teu jima raga milu puasa celi mata celi irung kabeh milu puasa golbu teu dipohokeun ka Allah barang sadetik ge pohona ka Allah lamun poho ka Allah ceurik nya nama jeung ceurikeun poho ka Allah yang ceurikan poho ka Allah masyaallah kan kitulah tahapan-tahapan jelema berpuasa ka Allah tinggal urang di jero bulan Ramadan wayahna di samping teu dahar teu nginum teu jima raga urang pilukeun puasa tipi ku urang ulah pati disetel teuing HP ulah pati diumbar teuing ubral obrol aya nu teu mangpaat maksudna teu mangpaat aya mangpaat mah pek bae mangpaat keagamaan rohani urang kitu keneh urang ubral obrol aya teu mangpaat mah ulah dula deuleu urang sing hade ieu mah lain makin bulan puasa makin menjadi-jadi asal jam 5 bae weuy iyalah neangan burit caknya mah burit di teangan datang meureun padahal mah teu di teangan nya datang bae geus mending di imah urang maca Quran tahun kamari mah urangan bisa namatkan sakali coba tahun ieu mah hayang 3 kali lah berarti 10 poe sakali 22 kali 30 kali ge kurang diplot eta ge saeutik teuing lamun nyaritakeun para wali Allah mah beurang sakali peuting sakali tamat Quran teh berarti lamun 30 poe teh 60 kali tamat mantep jasa urangan bisa dongengna doang kuari ge Qur'anna di mana karanya jangan kanyawan di Quran ya leungit Quran Masya Allah karim itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi ayat kitu puasa instruksi tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam etalah bag-baganana fikih aya urusanana hikmah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun iyalah dipakai ku ahli-ahli thariqah ahli-ahli tasawuf di luar bulan Ramadan ge mun maneh nyaho horeng puasa teh istimewa sebab naon ngabersihan galbu nyucikeun rohani sehingga urang bisa neuleuh ka Gusti Allah hikmahna nu paling istimewa la'allakum tattaqun berarti urang kapanggih jeung jati diri urang yakni urang bisa mengabdikan diri sebagai hamba anu sejati ku ayana puasa mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat dibere tabah dibere ngeunaheun puasana tinggal tanggal hijina iraha kiai alhamdulillah anu ngitung saantero dararatang ngitung-ngitung melalui hisab qot'i termasuk epimeris
termasuk hitungan jenis ialah loba ternyata kukula geus ditelaah akur kabeh jeung perhitungan kula. Alhamdulillah tina sekian anu ngitung ieu hasilna tahun ieu insyaallah urang puasa bakal bareng sebab derajatna gedena luar biasa. Hadhil harakah li amalil hisab li ma'rifati awal syahri Ramadan sana 1436 Hijriah. Hasilna luar biasa. Aya nu ngiriman 5 di Jawa hiji, kemudian di daerah urang dan di Kulon. Nah ieu ngakurkeun hisab akur kabeh. Jadi keterangan geus teu kudu dicaritakeun sebab ieu mah gede jasa darajahna akur kabeh ieu mah. Jadi darajahna ieu malam Kemis 10 derajat 30 detik. Masyaallah. Mentak ieu mah geus bisa kadeuleu langsung ku urang kieu bae geus. Urang nuleukeun ka Kulon bae geus bae teu kadeuleu ge tuh bulan geus kitu bae geus pokona. Jadi lamun dicaritakeun panjang sebab ieu akur kabeh hitungan-hitungan nya itu Selasa legi 16 Juni 2015 pukul 20.41 kabeh lamun dicaritakeun ti mimiti Rabu kemudian Kamis. Nah ieu mah geus bae malam Kamis deuleu ka Kulon 10 darjat 33 detik. Jadi luhur bulan jeung gede. Insyaallah lamun cek ahli falak cek guru kula di Cipanas itu papih kitu keneh Kubang lamun urang ngitung 10 derajat menang 10 derajat eta bakal 10 tahun bakal bareng bae puasa. Lamun teu aya macam-macam, lamun teu aya unsur-unsur ti nagara surah guru geus kadege bae. Papih Cipanas Kiai Kubang Izudin lamun urang Abah di lamun urang Nakwim menang 10 derajat engke kaditu selama 10 tahun kurang lebih bakalna akur bae. Ramadan teh sawalna naon ka 1 Ramadan jeung lebaranna bakal akur lamun eueuh unsur-unsur. Geus coba ge urang cirikeun. Teu batak geus gaji palak teh geus mun dicaritakeun segala rupana rame. Di samping rame indah, di samping indah kadituna bisa jadi dukun. Ieu palak ge kos kitu tah. Geus urang geus kadituna mah leuwih jauh nama ge geus teu kudu dicaritakeun nama lantaran gede jasa ieu mah bulan. Nge lamun aya anu lembu puasa perbo, ieu tetep encan sebab ijtima'na malam. Kemudian lamun aya nu puasa poe Jumat atuh tah derajatna kaditu bisa lain 10 derajat, bisa sabaraha derajat tah mah. Kumahanya na bae geus. Nah, tinggal lebaranna urang Jumat. Jumat 4 derajat leuwih. Jadi urang puasa poe Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Salasa, Rebo, Kemis, Jumat lebaran berarti urang puasa sabaraha poe? 29 poe. Lamun urang nyaritakeun tentang falak kelas nasional Indonesia atau kelas internasional nu diceklan ku negara ru'yat tapi berpatokan hisab. Selalu kitu bae. Nu diceklan ru'yat nu jadi patokan hisab, moal bisa ru'yat tanpa hisab. Lamun urang nyaritakeun tentang hisab Baghdad, di Baghdad nu jadi patokan tetap hisab bae kajen kumaha ge. Sebab naon? Sebab ru'yat hese. Hanya orang-orang tertentu keputusan negara tetap ru'yat tetapi tetap nu main hisab. Iyalah Baghdad. Seluruh kitab-kitab lamun ku urang dicaritakeun komo aya nama aya falak temporer. Ieu teh dideuleu tetap kudu hisab bae. Negara memutuskan ru'yat sebab sumuli ru'yati wa abtilu ru'yati tetapi tetap nu kudu ngadukung di luhurna adalah hisab. Teu bisa teterlengan ru'yat
aju kuari kurang ru'yat di Indonesia dibayar nu tadi kuduna kudu syahadah isbah ulah aya bayaran geus urang kuari manggeus husnuzon mana bae silahkeun nu penting mah boga patokan jeung nyaho tanggal hijina iraha kula mah teu ngajak ngan sakadar nyaritakeun ilmu kebenaran loba ti Jawa Timur ngirimkeun ti Jawa Tengah ngirimkeun ti Banten ge aya ngirim ti daerah urang ge aya ngirimkeun alhamdulillah simpatisanna para ulama Jawa Timur Jawa Tengah terhadap di dieu sehingga nyana hayang babarengan make Sulamun Nairen sakadar nyaritakeun hasil Sulamun Nairen Jawa Timur Jawa Tengah Banten termasuk kula jeung aya babaraha murid kula nu ngitung sarua 10 derajat. Nah, gitulah ieu mah sakadar nyaritakeun. Kula mah cenah neuk nungguan pamarentah mangga masalah sakadar nyaritakeun jeung teu kudu nanya kiai deuk kira puasana babatok sia meureun. Aing mah neuk poe Kemis. Tapos kitu. Jadi lamun deuk poe Kemis make hisab teu ngajak ngan nyaritakeun kaistimewaan ulama kabeh meunang Kiai Mansur Jakarta jembatan 5 nah iyalah ulama urang nu kudu diakui ku urang jeung nu kudu dihudangkeun di tulangna ku urang sebab lain sakadar sakitu nyana guguru ti Abdul Hamid nyana guguru ti Ulug Bek nyana guguru ti urang Spanyol diakui dunia internasional ulah haju tidak usah dipake kelemahanana naon heula ulah sok haju ulah teu make karang heula pelebah mana ngarang heula lamun teu make pelebah mana ieu kasalahanana ajukeunlah ka ahli-ahli palak sebab lain kula mah sakadar nyaritakeun teu bisa kula mah di Jawa Timur aya jago palak nu make sulam di Jawa Tengah jago palak nu make sulam di urang Cianjur Sukabumi nu jago palak make sulam aya selentingan ulah dipake sulam mangga bae itu make deuk make naon silakan ngan kula masih keneh make sulam munairen jeung para ulama-ulama salafus sholihin anu masih mempertahankan ulama Indonesia. Iya ulama Indonesia ge diaku dunia. Ya samun dicaritakeun tentang tukilan-tukilanana, insyaallah kula ge boga ngan moal beusi pajar ego. Tukilan Habib Usman ti abah kula ambalaya sakieu barang dibacaan hebat jasa. Tukilan Kiai Mansurna sakieu ti ditu ti guru kula mun Habib Usman ti abah lamun ieu mah ya ti guru sakieu dibacaan hebat geus. Ieu mah jangan yakinkeun bahwa menurut hisab qoti sulam munairen 10 derajat malam Kemis. Kula deuk puasa poe Kemis, lebaran poe Jumat. Sakitu bae temen guys. Loba jasa. Tah ieu mah nomor kahiji ala kadar dicaritakeun tentang puasa besi poho doang padahal mah geus nyaraho. Nomor kaduana nu penting mah tanggal hiji Ramadan alhamdulillah geus dicaritakeun poe Kemis bahkan lebarana poe Jumat urang puasa 29 hari. Kemudian selanjutnya salila urang ngaji kula mah sompral jeung sogol tapi eueuh maksudna naon iwal tidurutan guru-guru urang tuan Syekh lamun keur nyarita aya kasogolan abah kula aya naon maksudna ngaremukeun hate endek dirapihan deui hate kabeneran kasinggung nyanana bener-bener nutup hate salila ieu alhamdulillah eueuh nu kasinggung aya ge 1 2 3 4 5 6 7 8 aya nu ngomong kieu aing mah moal ka ngaji ka Cilongok cek nyana teh ditanya ku batu emang kunaon nyana mah nyinggungan bae bang sedengkeun aing make duit bang aing mah panjieun perumahan make bang aing moal waka ka Cilongok satungtung aing make duit bang Haji bebeja ka kula atuh saha nu ngundang deui na aing mah henteu ngita henteu ngundang henteu jeung aing mah teu perlu ka sia
sia atuh perlu ngadengikeun aing los teu perlu atuh oh masalah ka di akhirat ge masing-masing bae aing ka surga atuh sia-sia cenah cuma sok aju mantep jae sok aju yakin ka surga atuh aing teu yakin ka surga mah kumaha ngajakna aing teh yakin jasa bakal ka surga boh cenah sok amat aing dihareupeun sia mah aing sok-sok mun dihareupeun Allah aing teu ieu mah keur carita kasogolan kula masalah nu dituju hiji-hiji jelema ngan sakadar yu urang babarengan mengenal Allah melalui syariat mengenal Allah melalui thariqah kadaanan urang mengenal Allah datang ka hakikatna salila satahun dina pangajian tentu kasogolan kula karasa na iyalah hampurakeun kula jeung kula insyaallah ngahampura kahiji nomor kaduana besi aya kasalahan-kasalahan naon kula hampura jeung jamaah kabeh teu kudu menta hampura ku kula geus dihampura berarti tingkah ucap jeung pagawean besi aya salah kula jeung bapak-bapak ibu-ibu kabehan ulah aya naon urang silih hampurakeun urang kuari babarengan mudah-mudahan ke di akhirat ge babarengan ge kemudian urang kitu menghadapi bulan suci Ramadan urang babarengan puasa selalu inget ke Allah subhanahu wa ta'ala hampura segala rupa kerabat-kerabat nu aya di pondok pesantren boh kula sakeluarga kitu keneh sae kaya aya nu aya di pondok pesantren adik-adik kula kabeh ulah aya naon-naon nya jadi urang kuari terakhir pengajian untuk di tahun ieu mudah-mudahan ke urang kapanggih deui di bulan Syawal kabeneran aya haul abah nu kabeneran aya waktu dina haul abah urang lebaran poe Jumat kemudian Sabtu urang nyawalan Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu tah urang malam Minggu urang malam Minggu malam 9 jadi Jumat Sabtu Minggu malam 10 berarti malam Sabtu tah eta malam Sabtu malam 9 urang haul abah lamun aya waktu keur ka mana urang babarengan zikir anu aya waktu anu teu aya waktu masalah tah sakitu bae nya urang silih hampurakeun zahiron wa batinan urang babarengan puasa